Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna toleh satia mikarius tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang es Argayuda channel nuju di manawi ayana bahwa anu caketna bahwa anu tebihna pon kitu deui anu nuju ngalanglang buana di mancanagara wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangkeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan sehat lahir sehat batin aya dina panangtiwan kersaning Gusti Jot Allah Rabbul Alamin. Kalayan dina dinten ieu teh masih neraskeun hanca carios anu judulna Nu Ngelmu Rawa Rontek bagian kedua hijinya. Kamari dina bagian ke-20 dicarioskeun Wisnu Kamandaka sabada tepang sareng siluman orai bakat ku gila anjeunna lumpat sakalumpat tampet tinggalkeun tempat karamat. Da kumaha lajenganana ieu carios mangga dangukeun dina anu ieu bagian kedua hiji ti awit dugi karengsena. Mugi wae naon anu dirugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberah manah kanggo anu ngadangukeunana. Karan ieu anu judulna Nu Ngelmu Rawa Rontek ieu carios nyandak tina kajantenan nyata tanapi tina kisah nyata di zaman baheula. Kajantenan nu kaalaman ku penulisnya nuju mora nuju ngaranana. Nanging dina alur cariosna parantos dibungban ku mang pirang-pirang kecap panyambung, kecap panganteur. Oge aya sabagian episode anu direumeuy ku carios-carios fiksi. Bilih aya nu kasabitna mika sebat tempat panglinggihan mugi agung cukup lumur jembar pangampura. Simkuring teh aya maksad nyebat jenengan salira. Eta makal rasana panginten jenengan salira sami sareng anu aya dina carios. Mangga para wargi wilujeng ngadangukeun. Pun awiktu astuna masidam. Mugi salira salawasna aya dina kamuliaan. Nu Ngelmu Rawa Rontek bagian ke-21 karyana Andang S. Argayuda. Sanggeus jauh di tempat karamat Wisnu terus ka imahna Kartomi tapi ngadon reureuh di saung kebon anu pernahna teu jauh ti liliwatan parantika karamat.
Wisnu mutuskeun rek ngadon sare di atas saung. Sabab manehna teu tegaeun lamun kudu ngagugubrak Mangkarta oge Mangkartomi anu meureun keur meujeuhna sare tibra. Kacaturkeun isukna Mangkarta jeung Mangkartomi kacidahari weungeunana ku Wisnu Kamandaka. Bet nepi ka harita can aya mulang. Padahal pikir Mangkarta mah biasana lamun tas mujasmedi saperti teh wanci subuh oge sok geus mulang. Karta asa malang gujang Wisnu geuning geus wayah kieu can mulang keneh. Urang teh wayu bisu kumaha onam. Kartomi ngajak Mangkarta nyusul Wisnu ka tempat karamat. Manehna hariwangeun bisa kejadian anu teu dipiharep ku Wisnu Kamandaka. Keun wae ku kuring maneh mah mending popolah wae jang nyadiakeun jang Wisnu bisi kaburu datang. Ongko bisi pamajikan maneh kaburu datang deui. Ari jang Wisnu mah tong dipake hariwang sabab kula mah geus apal kana ketakna jang Wisnu. Paling kasarean jigina mah Mangkarta mutuskeun rek manehna wae anu neangan Wisnu da teu sabaraha jauh ti eta lembur. Sanggeus babadamian jeung Kartomi, Mangkarta lumampah mapai-mapai jalan satapak paranti liliwatan anu reka kebon. Memeh anjog ka tempat karamat aya saung ranggon anu wawag keneh. Laju Mangkarta nyimpang ngadon laha-loho ka eta saung. Nya we di saung teh aya nu keur ngaringkuk bangun tibra. Barang disidikeun ku Mangkarta, horeng anu keur sare tibra teh anu keur diteteangan ku manehna. Jang Wisnu, tanghi jang. Mangkarta ngagegerot di luarun saung. Manehna teu wani ngahudangkeun ti kadeuketan. Sabab Wisnu mah lamun keur sare teu kaop aya nu ngadeuketan. Awakna refleks nerajang guru jurus-jurus anu kacidapi bahayaeunana. Eca nyawe harita oge Wisnu langsung ngagajeleng pasang kuda-kuda panona buringas. Mang ujang Mangkarta. Buru-buru Mangkarta nyebutkeun ngaran sabab bisi kaburu aya kajadian anu matak cilaka ka manehna. Mang tak punten sim kuring katibraan di ieu saung bade kabumina Mangkartomi tos sungi teuing. Wisnu cumarita ka Mangkarta bari raret-raret ka sukuruling bungking. Kacidaka geteunana sabab alam geus robah. Panon poe meujeuh rai-rayan manuk recet tina dahandan kai. Ibun anu ting gareneang dina tungtung daun ting gurilap harerang. Lir inten berlian. Mang oge Mangkartomi kacida deudeupeun bilih aya naon-naon ka ujang yu urang mulang jang urang ngeuleut kopi anu panas keneh geura supados seger deui. Mangkarta buru-buru ngajak mulang ka Wisnu Kamandaka. Atuh Wisnu teu kaleket langsung ngiclik nuturkeun Mangkarta. Tapi basa Wisnu jeung Mangkarta anjog ke lebah pengkolan, ujug-ujug aya nu ngagajreng tina dahan kai. Celek napak lemah hiji tangtungan jalma kolot. Awakna jangkung begang, buukna ngarumbai panjang nepi kana tonggong. Siga buuk awewe. Laju eta tangtungan jalma kolot teh ngabedegak megatan jajalaneun Wisnu Kamandaka. Eureun saha di antara aranjeun anu boga ngaran Wisnu Kamandaka. Tangtungan jalma kolot teh langsung nanyakeun ngaran Wisnu. Panonna moncorong lir mata maung, leungeun kencana ngajingjing gobang. Dina pegilang leungeun katuhuna ngabeulit gelang akar bahar anu geus hideung herang. Kula Wisnu Kamandaka. Aya perlu naon pangna anjeunna nanyakeun diri kula? Wisnu langsung ngajawab bari maju salengkah. Kalayan Mangkarta ditah mundur ngajauhan,
Sabab Wisnu boga pirasat yen ieu jalma kolot teh boga niat anu teu hade ka dirina. Ulah anu katelah kita pakulung guru nasi Gurdah. Maksud kula neangan anjeun teu dibejakeun oge pasti anjeun ngarti. Geura samat wae indung jeung bapa anjeun. Sabab anjeun bakal dipargatkeun nyawa ku kula ayeuna keneh. Jalma kolot anu bogoran kita pakulung teh ngomongna atar teu hauk kolotot. Tapi kecap-kecapna jumawa siga anu nya boga kapastian pikeun maragetkeun nyawa manusia. Sabenerna kula teu boga urusan jeung anjeun kita pakulung sabab si Gurdah geus nyieun laku jahat ka urang lembur babakan pasir. Jadi kewajiban kula pikeun numpes sagala karaman anu nyilakakeun ka papada jalma. Wisnu teu neungdeung ngajab ngancamna kita pakulung. Najan katemponna ku Wisnu ieu jalma teh luhur elmuna, tapi pikeun Wisnu mah cadu kudu mundur. Kula anu boga urusan jeung anjeun mah Wisnu kamandaka. Ayeuna mah kieu wae. Mun anjeun salamet tina panarejang kula, kula janji moal deuk ganggu deui ka anjeun oge ka warga lembur. Kita pakulung cumarita daria. Manehna ujub takabur. Yen Wisnu anu ukur budak ngora moal sabaraha elmuna pasti bisa dipaehan ku manehna. Nya ari anjeun maksa mah kula moal mundur sasiku moal ngejatnan jan satunjang beas. Urang patetunggalan ngadu jajaten ereh jeung meunang gumantung kana wawesen sewang-sewangan. Wisnu ulah tegat rek ngalawan ieu tangtungan. Wisnu buleud tekad rek ngalawan tangtangan ti kita pakulung. Manehna yakin kana kamampu dirina. Geura samat indung jeung bapa anjeun Wisnu kamandaka, kita pakulung laju pasang kuda-kuda. Gobangna dilugas tina sarengkana, matana moncorong-mencrong ka Wisnu ngabarkeun sima. Urusan gelut mah pikeun kula geus jadi pagawean. Jadi teu kudu nyambat-nyambat indung jeung bapa. Kula mah teu jerih ku pati. Sor wae ari nya mah anjeun boga kabisa pikeun mayan kula. Wisnu kamandaka nempokeun ka teuneng ludeungan. Nemrakeun hiji jejaka anu gede kawani. Urang ajar syah. Jiga anu nya wae boga pangabisa pikeun ngalawan kula. Kita pakulung lain deui amarahna sabab anu disanghareupeunana ukur budak ngora. Tapi ketakna siga anu nya boga pangabisa. Mang punten mundur kanu rada tebih. Keun ulah hariwang. Ieu durjana bakal diayunan ku abdi. Wisnu kamandakan itah mundur anu jauh ka Mangkarta. Laju manehna pasang kuda-kuda pengkuna keran. Montong ngahina Wisnu kamandaka mun nya sia boga kawani pikeun ngalawan kula geura gunakeun pakarang. Sabab kula teu bisa tarung lamun teu make pakarang. Kita pakulung asa diecek ku Wisnu. Pedah Wisnu teu ngagunakeun pakarang.
ke punten ngasuhna sakedap prawargi ti sanes biasa simkuring sejangiri ngemutan ke para wargi anu kalersan nuju ngadangkeun ieu dongeng. Bilih YouTube data acan di subscribe punten di subscribe belanya supados di mana simkuring medar di lalakon enggal dina kalajenganana tiasa langsung nembungan dina YouTube para wargi. Kalayan punten tong hilap like-na oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Oh, jadi anjeun teh yang termake pakarang. Cik Mangkarta namput bedog damang. Wisnu laju nginjem bedog Mangkarta. Anu disebut bedog teh mangrupakeun gobang pangwaris ti bapana Wisnu. Tur ka cida seukeutna. Laju Wisnu kuda-kuda dina jurus Cikalongan, gobangna malang hareupeun dadana. Rasakeun ieu bedog kula Wisnu kamandaka. Hiat kita pakulung jumorelat bari ngahambatkeun gobangna anu diarasi garek narok sirah Wisnu. Bedog panjangna kumolebat nanding kilat, sorana ngahiuk bangbaraan. Haitah Wisnu kamandaka ngalengkah ka hareup, laju bedogna dipake nanggis gobang kita pakulung. Belentrang sora bedog diadu, burijak seuneu muncrat tina bedog anu diadu. Laju duanana jumarik jeung ka tukang sababara lengkah. Jiga anu sarua kakuatanana. Saenggeus ngajarik jeung ka tukang, Wisnu kamandaka sakilat matakeun suku katuna dina jurus Sokmojin. Anu diarah rek najong palangkakan kita pakulung. Tapi kita pakulung anu geus legok tapak genteng kadek ngan sakilat jungkir jumpalit ka tukang. Laju nincak di lemah, set pasang deui kuda-kuda. Ciat sakilat kita pakulung narajang deui. Gobangna kumolebat rek nigas beung Wisnu. Manehna gede angkoh, yen ieu budak ngora anu jadi lawana pasti bakal binasa. Haitah tapi Wisnu dina gerakan anu kacida cepetna narik suku katuhuna ka tukang. Laju ngareundeg na jurus tarate katiup angin. Atuh plos panarajang kita pakulung ukur ngahakan angin. Ciat modar sia budak ngora. Kita pakulung sakilat nyusul tepus ku gerakan anu kacida cepetna. Gobangna ngabalesat rek nubdas beuteung Wisnu. Tapi Wisnu teu ingkah, manehna ukur ngagilak ngepisan awakna dina jurus malipir pasir. Plos deui panarajang kita pakulung ukur ngahakan angin. Ciat keur dina kaayaan kita pakulung can ajeg sakilat Wisnu ngahambatkeun bedogna. Bok bedog Wisnu kamanaka keuna pisan kana dadana kita pakulung. Daligdeug kita pakulung ngadaligdeug ka tukang. Tapi anehna dadana anu disabat ku bedog Wisnu teu cecel teu bocel. Kopta awak kula geura cacag Wisnu kamandaka. Kita pakulung kalah nyakakak jeung sirikeun Wisnu. Sabenerna pangmanehna telah tapakulung oge, peda awakna teu teurak dikadek. Lakadalah paingan anjeun boga ngaran tapakulung
Orang gening awak anjeun teu asti teu raku pakarang. Wisnu kacida kageteunana barang bedogna asa ngadek batu teu aslir batu ulung. Modar sia Wisnu kamandaka laju kita pakulung teu nunggu di tarajang manehna deui ngapelesat dina jurusan kacida cepetna. Gobangna kumolebat nanding kilat. Ayeuna manu di arah narek ka beset beteungna Wisnu kamandaka. Bedog panjangna ngahiuk merebeteung Wisnu. Hait Wisnu menang panarajang nu kacida cepetna ti kita pakulung. Manehna langsung salto ka tukang dina jurus dewa monyet. Plos bedog panarajang kita pakulung ukurnya betangin. Ciat karek oge napak Wisnu teh kita pakulung sul tepus ku sabetan gobang anu kacida cepetna. Wisnu langsung ngahembatkeun bedogna maksudna marek nangkis gobang kita pakulung. Tapi gobang kita pakulung leuwih ti heula ngagabres kana pepeuteyanana. Aduh, Wisnu ngaguak tarik. Laju jingkrak ka tukang dina jurus dewa monyet. Pedogna murag alatan leungeuna karasa komper. Getih ngucur tina pepeutean Wisnu anu ampir sapat katigas ku gobang kita pakulung. Wisnu kamandaka jaringan sakitu kabisaan dikateh. Kita pakulung ngabarakatak manehna ngajejeleh ka Wisnu kamandaka. Cek pikirna sakelina rajang dioga Wisnu pasti ngagoler teu walakaya. Tapi kita pakulung kacida ngajenghokna. Barang nempok ketakna Wisnu sanggeus pepeuteyanana ngomplah Wisnu laju nungkupkeun dampaleungeun kencana kana raheut tapak nigas kita pakulung. Ukur hitungan menit raheut anu ngomplah teh ngadadak rapat deui. Daya urut-urutna acan. Wisnu teh riuk-riuk kana bawa kanjari. Jadi tetela Wisnu teh najan ngora keneh geus mibanda ilmu aheng. Ilmu rawarontek. Kita pakulung lain deui ngajenghokna barang nempoeun Wisnu ngagunakeun ilmuna. Pikirna jadi ngacacang ka mangsa ka tukang. Manehna jadi ingeteun ka guruna. Sabab sakanyoh manehna mah nu bogeun ilmu rawarontek teh guruna anu ngaran Olot Pura. Aya naon kita pakulung make ngahuleng sor aharinya mandika ngabogaan kamampuh pikeun mahen kula. Kula moal mundur najan sasiku, moal ngejat najan satunjang beas. Sok rek paheula-heula paeh mah jeung kula. Wisnu kamandaka nangtang ka kita pakulung sabab Wisnu kahuda ngamarahna. Urang ajar budak bujari ngau tong waka gede hate ku peda boga ilmu anu kitu. Pikeun kula mah lain hal anu aneh. Sakedeung dia oge sia bakal palastar di kojuran ku aing. Kita pakulung murka manehna asa dijejeleh ku budak satepak. Make nangtang ka manehna. Kula mah terus ku ilmu sorangan. Kula mah ukur ngabela diri, bongan anjeun boga niat rek ngabinasa. Nya kapaksaan dika dilawanan ku kula. Bari sakalian numpes manusia jahat siga andika. Wisnu tedeung ludeung teh karingdang. Sarengkak sapripolahna teu boleh sumrah kanu ngresakkeunana. Lah kadalah ieu budak ngora geus boga ilmu anu kacida ahengna. Tapi asa pirahaku ari boga ilmu rawarontek mah. Sabab ilmu rawarontek lain ilmu samanea. Asa ku pamohalan budak ngora keneh geus miboga ilmu rawarontek. Paling oge ilmu uduk biasa. Kita pakulung gegerenengan dina jero hatena. Manehna ngarasa aheng ku Wisnu kamandaka. Tapi kita pakulung can percayaeun lamun Wisnu ngabogaan ilmu rawarontek.
Ari Wisnu kamandaka sanggeus leungeunna anu ngomplah rapet deui laju nyampeurkeun Mangkarta. Mang, ampihan deui wae ieu bedog teh, cuma da kita pakulungna teu teudak kadek. Keun urang layanan ku lemor wae. Wisnu mulangkeun bedog ke Mangkarta, sebab sing digunakeun oge teh aya mangpaatna. Sabab sigana kita pakulung boga ilmu kawadukan. Jadi moal teurak ku rupaning pakarang. Pun para wargi rupina cariyos nyambung anu judulna Nungel Munawarontek bagian ke-21 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu cariyos. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Gersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kararepatan sim kuring dina anggone ngadugikeun ieu cariyos. Bilih kirang nyukumakeun atanapi seueur lepatna dina mangmaoskeunana siapuntenna anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.